Sampurasun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui di channel Agus Kopdas. Sakumaha biasa simkuring Wawan Rustiawan bade medarkeun carita nyambung anu katunda nyataina di bagian anu kadalapan. Biasana Agus Kopdas dina carios Arwah Malespati. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina episode nu ka-7 kamari diceritakeun anak buahna Codet anu keur neangan baturna di leuweung kabeh perlaya ku arwah Siti Ningrum. Aya nu salamet nyaeta si Odon tuluy lumpat balik ka markas mere laporan ka si Codet. Mimitina mah si Codet teu percayaeun ngan kusabab si Odon dari anaker nalika keur laporanana antukna si Codet percaya. Kukituna sabab manehna sieun arwahna Ningrum ngadatangan markas antukna si Codet nita anak buahna neang guruna nu ngaran Bah Swadma. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Ringkes carita Bah Swadma geus aya di markas. Bah Swadma lalaki umuran 75 tahunan, manehna teh nyaeta saurang dukun nu geus kakoncara ahli newak makhluk gaib sabangsaning dedemit, siluman, kunti, pocong, genderuwo, setan berasakasakan, bae gombel, jeung sajabana. Laju si Codet kajentrekeun perihal arwahna Ningrum nu Malespati. Tah kitu bah, kuring lain sieun ku eta arwah, ngan kumaha nasibna anak buah kuring engke lamun diantep wae mah. Ceuk si Codet, ngaranna jelema gede hulu anggar we teu ngaku yen manehna teh sieun. Abah geus bisa ngarasakeun kekuatan eta arwah si Ningrum. Pohara bedasna beureunan pada waktu maut arwahna panasaran kabeneran panggih jeung penguasa gaib di ieu leuweung. Antukna manehna bisa sakti kawas kitu teh. Bah Swadma nempas. Terus ayeuna kudu kumaha bah? Codet nanya deui. Ieu urang pasang eurah di ieu tempat engke nalika manehna datang ka dieu geus tangtu bakalan kasedot ku eta eurah. Ceuk Bah Swadma deui. Laju manehna ngaluarkeun hiji cepuk sakti pikeun gerat arwah Ningrum. Eta cepuk teh lain cepuk samania tapi cepuk ditinggal karuhun Bah Swadma ratusan tahun katukang. Kasaktianana bisa nyedot makhluk gaib naon wae. Nalika geus kasedot kana eta cepuk tuluy ditutupan deui.
mangka makhluk taon wae oge moal bisa keluar kajaba tutupna dibuka. Halus bah panuju kuring ari kitu mah. Hei arwah ninglum ka dieu sia panggilan aing codet pohara bungana tuluy seuring hahaha. Geus ayeuna mah geura taki-taki kedeung deui asup ka waktu magrib. Abah boga pirasat penting ieu eta arwah pasti datang ka ieu tempat. Ceuk Bah Suadma manehna geus ngarasakeun kehadiran arwah ningrum di sabudeureun eta tempat. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tulah heula carita eta kacaritakeun arwah ningrum di alam goib keur aya di hiji rohangan istana keur ngawangkong jeung Raja Siluman panguasa gunung. Ngaran eta raja teh nyaeta Prabu Darmareksa. Kumaha ningrum daek jadi pamajikan kuring teh, hah? Ceuk Prabu Darmareksa tumanya. Hapunten kula nun kaula sanggem nedunan kapalai sarira mung syaratna nyaeta baleskeun dengdem kaula ka para manusia nutos nandasa kaula warga kaula. Kitu kula nun Gusti Prabu. Arwah ningrum nemalan. Oh gitu. Cetek atuh eta mangan omat ulah jalir janji lamun dengdemna geus kabaleskeun nya. Ceuk Raja Siluman deui bari nyerenge. Moal kauladun moal jalir janji pasti ditedunan kepala salira ngajentenkeun kaula garwa salira. Ningrum nemalan tungkul. Wah nya gampang ari kitu mah. Patih Keboirang gewat bawa pasukan kala manusia. Paehan kabeh nu aya di markasi codet nu aya belah kulon. Raja Siluman marintah ka patihna nu ngaran Keboireng. Nuwun ningi dateng sandika unjuk sumangga kaulanan Gusti Prabu. Parentah dilaksanakeun. Tebal patih Keboireng daria. Ya mangkat ayeuna keneh patih, ceuk Raja Siluman deui. Nuwun ningi datang sandi ka unjuk sumangga kulanun Gusti. Patih Keboireng gewat hudang maksad arek mangkat. Kaula oge arek milu keun sejenna mah ku pasukan paehanana, tapi si codet mah pagian kaula. Arwah ningrum nempas. Nyasok patih jagaan calon pamajikan kaula omat ulah nepikeun ka aya nu lecet awakna. Perintah Raja Siluman deui. Nuwun ningi datang sandi ka unjuk sumangga kaulanan Gusti Prabu. Tembak patih ireng. Geus kitu tuluy patih Keboireng mangkat mawa pasukan siluman dedemit jurig jarian jeung sajabana nu jadi prajuritna teh. Ararane rupana oge aya nu pikasieun, aya oge nu pikasirieun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Bah Suadma geus ngarap karapalan jampe pamakena ku ajian tingkat luhur. Geus tangtu bakalan aya hiji kajadian adu cajaten anu pohara rongkahna.
waktu nasib pamirsa hanya kapisannya. Hapunten mung sakedik margi jalan nuju ngajalankeun puasa. Cag urang tunda dihanjuang siam tenden dihandelem sieun tunda gesan alaeun teu gesan sabureun mangsa datang urang sabar deui hatur nuhun parmios.